warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik deui sareng kami dina Wartos Sabisa. Kumaha damang panonton? Kuring ngaretkeun yen netizen anu hade sehat selalu. Warta kahiji bakal ngamimitian sareng kabangkitan kafe nu aya di Kota Cirebon. Kafe ieu ayeuna mangrupakeun kafe anu parantos ngagoduhan cabang di Kota Cirebon. Cabang Munggaran nyaeta di daerah Kesambi, sareng cabang kedua dina daerah Tangkuban Perahu. Kafe ieu rame pisan di kalangan para rumaja. Hayu urang tingali sinyalna. Kami lagi sareng Abi di kuliner. Ayeuna Abi aya di Kopi Dari Hati Janji Jiwa nu cabang Gunung Tangkuban Perahu. Hayu atuh ikut Abi. Ayeuna Abi hoyong mesen sahiji kopi nu aya di Janji Jiwa. Hayu. Ayeuna pilih dia sareng babaturan abdi kana ngareview kopi dari Janji Jiwa. Ieu batur abdi. Cobain. Saya akan mewawancara barista Janji Jiwa jilid 694. Pertama, masnya namanya siapa? Rangga. Mas, saya mau nanya, dari mana asal Janji Jiwa? Kayak pertama kalinya gitu, di mana? Jadi Janji Jiwa itu awalnya kan dari pemiliknya Pak Budi ya. Jadi dia tuh kayak punya janji sama dirinya sendiri karena dia punya passion ke kopi. Jadi dia mau buat kayak cafe shop gitu. Jadilah Janji Jiwa. Gitu awalnya. Terus jadi berarti ada makna tersirat dari Janji Jiwa ya, yang tadi. Iya. Terus pertama kali Janji Jiwa buka toko itu di mana kalau boleh tahu? Di Kuningan di Jakarta. Kuningan. Terus kalau boleh tahu kenapa sih, kan Janji Jiwa ini kayak lagi hits banget. Apa nilai plus Janji Jiwa yang bikin semua orang nih suka sama Janji Jiwa? Mungkin rasanya juga unik ya, punya rasa tersendiri. Terus juga Konsep kafenya gitu. juga
Terus rasanya juga varian ya. Iya. Ada kopi non kopi. Terus kalau boleh tahu rank harga janji jiwa tuh dari berapa sampai berapa gitu? Paling murah sih ya 15 dari Amerika murah. Pokat itu akan paling tinggi. Oke, makasih ya Mas atas waktunya. Makasih banyak. Jadi nyimpulkan kopi janji jiwa ieu dilakukan kumargi sang pamilik gaduh janji kadirina sendiri gaduh semangat di bidang kopi. Sakieu reportase gitu lah. Sekira Sok nggak apa-apa, tetap direkod nanti tinggal di cut. Ti Abi kembali ke Studio. Sakieu reportase ku abdi kembali ke studio. Aduh, abi lapar. Akhir bulan teu aya duit. Naon anu kedah kuring laksanakeun? Oh nya, untungna masih aya roti prembet nu abdi simpen. Enak. Aduh, kenyang. Untung masih aya roti. Atur nuhun, prembet. Hatur nuhun sareng Nudri, mangga dinikmatin kopina. Warta kadua, sakola SMA 3 di Kota Cirebon. Liputan waktu ieu bakal ngenalkan sekolah sareng EOG wawancara sareng guru sejarah anu henteu cita-cita janten guru pikeun nyaos caritana. Hayu urang tingali berita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu satencana hapunten bilih abdi ngaganggu waktosna sekedap. Perkenalkan nama abdi Arjuna. Abdi dipancenan tugas ku guru bahasa Sunda di piwarang ngawancara salah saurang guru. Nah, sim abdi bade ngajadikan ibu janten narasumberna. Mangga. Terus ibu kersa tapi henteu lamun diwawancara ku sim abdi sareng Siap. Oke. atur nuhun Bu. Biasa abdi ngamimitian wawancara. Sami-sami. Ibu, apa profesi jantan guru teh memang merupakan cita-cita ibu di leletik? Cita-cita ibu dari kecil. Iya. Enggak, bukan cita-cita dari kecil. Itu tumbuh gitu aja. Pas mau SMA. Ada beberapa faktor sih. Salah satunya ya kalau perempuan kerjaan yang santai apa ya cuma jadi guru. Pertanyaan kedua teh Bu, kunaon ibu hayang janten saurang guru? Kenapa? Karena mulia aja, terus kerjaannya nggak terlalu yang berat atau nggak banyak tekanan juga, tapi ya ngajarin anak tuh salah satu keinginan ibu. Yang ketiga, naon wae pelajaran anu ibu ajarkan di sekolah ieu? Sejarah. Iya. Yang keempat, kumaha rarasaan ibu salila janten guru di sekolah ieu? Kumaha rarasaan ibu? Perasaan ibu Jadi guru di sekolah ini. Oke. Seneng ketemu banyak anak-anak, rame, terus banyak pengalaman baru. Pengalaman
Pengalamannya apa, Bu? Pengalaman selama mengajar di sini, Iya. pengalamannya apa ya, lebih apa ya, jadi punya banyak siswa yang akhirnya ibu harus menghadapi jenis-jenis siswa yang berbeda-beda tiap anaknya. Jadi pengalaman ibu jadi guru ya menarik karena ngadepin murid-murid yang alhamdulillah beragam banget. Satu acan wawancara ieu ditutup, apa aya talatah anu bade dicarioskeun deui kanggo urang sadayana selaku Pesan ya? murid-murid? Iya, pesan. Kesannya buat apa ya, murid-murid yang mau jadi guru atau yang punya cita-cita jadi guru, jadilah guru yang selalu dibanggakan dan disenangi oleh muridnya. Nah, cekap sakitu wae wawancara singkat ti si Mabdi. Hatur nuhun kanggo waktosna, Bu. Sami-sami. Ayeuna abdi bakal mawawakan warta ti SMA 3 Kota Cirebon. Ti SMA 3 Kota Cirebon aya konstruksi indoor nu aya di lapangan anu bakal jadi dianggo ku murid pikeun sagala rupa kagiatan. Pawangunan ieu dilaksanakan ti September nuju dugi ayeuna. Prosesna masih 75%. Pawangunan jero ruangan ieu diharapkeun tiasa ngajantenkeun kagiatan di SMA 3 Kota Cirebon langkung lancar sareng nyaman. Hayu urang tingali. Harita, sangkar manuk sareng pendopo oge diwangun di dieu. Pendopo sarangan tujuanna teh panggung nalika aya kagiatan. Sedangkan kandang manuk di SMA 3 Kota Cirebon tujuanna ngangge ngitiiskeun lapangan SMA 3 Kota Cirebon. Janten seueur liputan ti kuring balik deui sareng Ferdi jeung Fadilah ti studio.
Cukup sakieu wartati kami, pendak sareng anjeun dina warta salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.